Jajan sore di pasar Jumat. Seperti biasa di dieu dicaket kontrakan teh tiap dinten Jumat sok aya pasar Jumat. Kenapa dikasih nama pasar Jumat? Ya karena adanya di hari Jumat. Hehe. Tah satu acan ka pasar, biasa we nya ibu-ibu mah beberes heula. Ieu teh tos sore temen-temen, tapi masih keneh beberesnya. Nya kieu we teu liren-liren beberes teh, enjing-enjing siang, sore, komo ieu gaduh toddler. Aduh, aya we proyekna teh. Tah ieu nyaitan heula acuk temen-temen, soalna bisi hujan. Keteh abi nuju jajan di ditu hujan. Kan asa teu lucunya abi kudu lulumpatan nyaitan heula acuk. Teras dilanjutkeun ku nilepan acuk biar tidak pabalata dan tidak digalei ku toddler. Tuh nilepanana dipercepat we nya ekspres biar tereh henteu kesel nu nontonna. Jeung abi ge henteu bingung nyarios naon deuna. Meh teu seueur teuing. Hihihi. Dilanjut ku meresan tilas moe acuk. Teras dilanjut deui bade naheur cai kanggo ibak bocil. Tuh tos ibak langsung ka pasar. Resep ieu mah da nuju resep ameng. Tah ieu dugi di pasar jajan kebab mini gocengan. Jajan nu sanesna mah teu kapediokeun temen-temen, soalna pas nuju di pasar bocil rewel, janten teu tiasa nyoho HP. Tah atos heula we nya sakitu heula.